Alhamdulillah waktu urang teu karasa. Ternyata urang geus aya di penghujung bulan Sya'ban. Aya anu mikiran bae deuk datang bulan Ramadan teh. Aya nu mikiran awak, duh aing mah ya awak teu pati sehat, hayang puasa di bulan Ramadan. Deres keneh. Aya nu mikiran, duh urut balanja tahun kamari ge can impas. Datang deui Ramadan. Pamajikan geus ngagereuyeng bae hayang meuli kutang. Dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan. Hiji di PHK, kontrakan can kabayar, balik ka Lampung, di Lampung ge keur paili, ka Medan, ka Palembang, mending maling bae di dieu lah, motor maling, buat gitu bae, macem-macem datang bulan Ramadan. Aya anu bunga. Alhamdulillah aing datang Ramadan teh senang. Kunaon emang? Hees. Kita subuh hudang-hudang jam 6:30 mantep. Tuh nu ngaganggu ngahaja we nya ngunci maneh. Pamajikanna ge geus bingung, gateung mah eleh ieu mah ngelehkeun gateung. Aya nu kos kitu, aya nu bunga bulan Ramadan teh ya. Senang aing mendeuk datang Ramadan teh. Kunaon? Buka macem-macem. Geus teh, kopi, susu, rujak eta be nu kararasakeun. Ih bangunna nu karituna bae. Puasa teh. Dengkeun cak Kangjeng Nabi, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niron. Bahu lain lalagan. Jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka. Pohar aja. Antak tadi ge aya nu bunga deuk hees bae. Nu bunga lantaran buka macem-macem. Nu bingung urut tahun kamari can impas, aya anu di PHK macem-macem. Nu bener teh mah kabeh. Nu bener. Nu bener mah bunga kedatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh. Moal eleh ku nyambut ka bogoh urang. Mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang, deuk kadatangan bebene urang, sapoe eta mandi 17 kali. 17 kali. Gosok dage make batu bangkong, ajur awak ujian. Tadek nyambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu. Ulah aya kokotor setik-setik acan. Besi ka bogoh kecewaeun. Pokona mah deuk kadatangan ka bogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui di samping mandi deui ngaca deui tukang hareup ngaca na ge teu cukup di hareup di tukang di kacaan sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan ieu jambut ka bogoh teh pohara
nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu eueuh ge diayak-ayakeun bahkan berani maling jangka bogoh di warung di deuleu tukang warungna eueuh ieu tukang warungna jeruk apel dicokot dipaling jangka bogoh berani tak kos kitu tah pokona mah kajen teuing batur kecewa ge asal ka bogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon kitu pertemuan jeung ka bogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicorek dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan ka bogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh naon kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta naon eta nyambut ka bogoh pohara jasa nah ye urang dek nyambut bulan Ramadan kudu ngaleungan tibatan nyambut ka bogoh sebab ari itu mah urusanna jeung makhluk ieu mah urusanna jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedangkan Allah mah geus ngajelaskeun as-shaumul wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mere ka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae tamah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun hees bage subuh hudang maghrib no problem waduh asana hees kabeh mah lantaran hebatan hees puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beunta bodean keneh ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di titah hees ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun tah asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan keneh hees bareup bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib acan sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba'ah teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam hees deui hampir anu tetep salam ya waalaikum gua lepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asri Allahu akbar waalaikum brak deui hees udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak na ge nya mah embung gelas leutik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae terus datang ke zuhur nonton TV dadak ka asar atawa aki-aki aya nonton TV benteu ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun we nyekelan tasbih ai mata kasih embah blon dah eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok henteu Cilongok wae nu kitu nu neuleukeun paling nyekal nya mah leuwih parah tah perbandingkan sing hade urang puasa urang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jang aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyaho tamat nyaho teu Ramadan ge ieu kabur dikubur
kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene bloon tama aki-aki tambahan bloon bin goblok tama aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh dek nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari di mana tanyakeun ka Incu Quran di mana Quran sah Quran aki nu kamari teh di luar kamari teh dijual sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh bloon kabeh siapkeun Quran lah cenah kiai geus teu bisa majahat geus teu kadeuleuh kayak kaca jeung cenah tuh geus teu bisa hese balelol deuleukeun Quran teh kudu dibaca buka deuleukeun beres kayak aya Incu bah Malik bah paingan hese dibacana tuh Malik ieu sawa inget tuh maca koran teh budak yakna bebeja ka babaturanana ka anak mah gede rame jasa kunaon mobil tibalik kabeh mana cek Incu dan tibalik salah maca kadang koran anu tibalik ai kolot baheula mah kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang dek datang lurah teu nyaho eta lurah atuh biasa bae orang pajar hansip. Biasa bae. Dek datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana teu nyaho atuh biasa bae malah mah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati kagungan bupati moal disambut atuh kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae tapi lamun nyaho ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyana nanya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ieu beli geus ku sia ai bapak aing mah teu jeksit doang bos bloon di mana kos mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang Kabupaten Tangerang berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi, jalan ge disambung-sambungkeun dan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Bupati teh lain urusan aing teh urusan PJ teh mah urusan PJKA kareta tuh PJKA mah. Urusan PU tah ieu PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati na nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancen kiai harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit minta ka dokter ka aing pan mentanya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kudah nih ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh kieu atuh pan bebeja ka dieu benta jang meuli eta sakade ya atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit sakade aju pedal da rusak yo ngan teu ngendong doang di mah atuh aing ngabejaan ge kos gitu percaya didatangkan ku aing jelemana tah ditengetkeun dicekal ieu sia orang mana orang anu ieu sia orang anu lain saurang kalamun itu teu percaya beusi bupati teu percaya tah rakyat sia tah bego beureun deula atuh nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpanganna ka Bandung bae tah naon sambungan rapihan rakyat leutik ieu nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jangan ngaji ka dieu teh ngaguli di deuleu ieu kiai bengkak saya enggak ngaji-ngaji cenah ieu kenapa
sakit ini. Emang kenapa? Jatuh di sambungan yang begitu. Aing juga gerget ke bupati namanya cial teh bupati. Ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU, atuh pan urusannya anak kabehan. Ih, tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui. Jauh keutamaan pejabat, elu sok urus politik, ekonomi, budaya, dan berbagai keistimewaan nu lancar. Urang ngahormat kanyana, sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa. Teh Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae. Heran. Berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno, niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh mantap bagus bae. Geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng, geus PKI lah tetep bae unggul bae. Menang satan unggulkeun Allah lawan ku sia Bung Karno moal bisa kajen ku kumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan. Geus di kita gorengkeun Bung Karno, PKI-keun dan lain sebagainya bagus bae. Soeharto baguskeun jore bae. Heran tah tangkal Golkar tah goreng bae. Ini. Aduh, Haji Pudoli asup Golkar deh pernah. Beres desa. Cak Pudoli ente aing mah duitna doang. Hakur. Doan jeung Haji Pendi lah teu bareres. Nah, ieu sambut. Deuk kumaha nyambut da? Kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan. Aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka? Teh berarti lain lalawara. Nah, urang mah pokona sambut Ramadan. Oke, bakal dicaritakeun minggu hareup. Cari maka syukur aba-aba doang ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan syarat rukun puasa ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa aing ngabesan ieu. Ha, coba nyana beratan ka Ramadan tah beratan ka ngabesan coba aja. Iya mah cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ka bulan suci Ramadan hingga ku ngahormatna mapag bunga di papag Ramadan haram ka neraka. Mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeuraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa deuk datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan paeh 5 poe deui surga. Nah maningan paeh ta memeh Ramadan maningan datang ka Ramadan. Cak aja pene puyeng ngaingnya kan. Asana model nu kolot mending paeh. Paeh lah cak nyanda lah geus teu puasa tapi sorga kan mantep. Aduh tetep atuh paeh mah janu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan. Tanyakeunlah ka diri urang aing si bunga tante deuk datang Ramadan jabongan awak siapa ku tolol-tolol teuing bunga teh siapa lapar cakna nyawa sorangan pun beuteung teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajuna rapet beuteung ju batak kiceup eta didinyana doang taing mah teh nu teu kuat teh tah. Aduh mangkani keistimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaran, makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana
jadi kudu karasa lapar teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kos teu puasa kan ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat leungeun kunaon aing puasa teu kuat biasanya pulpen kudu alanya tama lain puasa gering tama tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambean malaikat pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid malaikat raqib belah katuhu malaikat atid belah kenca mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid tugasnya nuliskeun raqib nuliskeun nu bagus atid nuliskeun nu goreng-goreng geus pada nyaho teh mah ieu mah aya satu pertanyaan ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantamat teu kadenge teu kacarita urang mun ditanya kos kitu mal bisa jawab nyahonya jadi nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan nah nu zikir khofi aulia para aulia Allah para sholihin panjana mah di jero hate cicing be sungut nama balem matana kadang perem tapi kan di jero hatena zikir ka Gusti Allah tah eta tak katulis tante ku malaikat tah eta lah nu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat hate urang teh teteh kajeun teuing henteu ngomong sungut kaambe ku malaikat mun Quran kaambe Quran mun sholawat kaambe sholawat mun zikir kaambe zikir niatan ge di jero hate mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat mun niatan maling hangru malaikat hangru amat deh. Nah Ki Haji boga SMS-an jeung jahe. Wow, pahit ya mah pahit. Cak malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambe ta ku malaikat hate-hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat. Nu mantak kurang kumaha kiai ilmuna hebat jasa. Mun nyaritakeun tafsir, nyaritakeun hadis, usul fikih. Wow, hebat jasa alatna luar biasa. Tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambeuna ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona bau PKB jerona bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kaambe jitu ngajina tetap teu geunaheun kadegena sebab niatana lain deuk ka Allah lempengkeun bukakeun hate bersihan bulat dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah dua batur deuk laluturkeun deuk los pokona mah aing mah ka Allah bae cek malaikat ieu mah seungit ye beda ye waduh barang dibere ku bupati rada bau ye rada bau waduh pilpres gede berena bau bentek ieu ye bau bentek geus menang can pod bau ieu mah ye waduh bedak dilarang wari mah ulah main duit cilaka tuh main duit terus bae urang kuari teu nyaho kan kok ieu can turun-turun cenah duit aya tah kiai nu ngomong kitu belum tah kiai masyarakat bae nu ngomong kiai endahan kiai pancen biasana mah geus rada haneut ieu mah eueuh antaran kuari mah KPK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung ieu mah kudu geus pilihan nurani tuh otak sih hade hati-hati ieu sebuah negara wah dipuasakan negara mantap ya nya nah ieu hate urang kaambe ku malaikat mantap seringkeun tafakkur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate hayang mulia hayang agung hayang macem-macem di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deui engke ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru kaambeuna
nu mana tuh oh eta nu sok babarengan jeung bupati iya tah nu sok kampanye teh iya betul iya tah hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato deh ulah didareukeutan budak teh mah hangru bau bentek teh malaikat pidato tapi lamun bagus we para malaikat itu mah seungit jasa tuh komo kelekna seungit wae kamu niatanana bagus Quran ka ambe Quran sholawat ka ambe sholawat zikir ka ambe zikir niatan bagus ka ambe ku malaikat niatan goreng ka ambe ku hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia dek dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho ieu urang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah aduh luyag loyog hate urang ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan geus lah nu geus mah Gusti nu geus geus bae teh atulah hampura Gusti tuh aing ngahampura emang aing tetangga sia emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura aing mah ngahampura aing mah pangeran dosa sia gede ge dihampura bae geus atuh abdi deuk ngelempeng-lempeng diri yeuh deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari keneh hate urang bukakeun lempengkeun rapihan